Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, eh, para siswa sadayana tepang deui sareng ibu dina pangajaran basa Sunda nyaeta dina pangajaran bab 3 di kelas 10 nyaeta materi laporan kegiatan. Laporan kegiatan laporan kegiatan mangrupi bab 3 dina pangajaran kelas 10 saparantosna materi eh dongeng. Nah, laporan kegiatan tehnya eta alat komunikasi tinulis anu eusina ngawengku ringkesan hasil olah data, informasi atau kacindekan tina hiji kaayaan atau kegiatan nu geus dilakukeun. Terapi nu geus dilaksanakeun. Jadi segala sesuatu. Segala kegiatan nu parantos dilaksanakeun, nu parantos dilakukeun. Nah, kedah aya wangun tinulisna. Kanggo naon? Kanggo eh, laporan minangka kanggo laporan di lebetna laporan teh kedah ngawongku ringkesan hasil olah data. Jadi kegiatan nu parantos dilaksanakan teh naon? Terus kacindekan tina kegiatan nu parantos dilaksanakan teh sapertos kumaha. Eta kedah dilaporkeun. Ya, fungsi atau manfaat laporan kegiatan ya 5. Nu kahiji nyaeta pikeun sumber informasi tertulis nu jadi bukti yen kegiatan teh kungsi dilaksanakan. Jadi unggal eh, ya kegiatan anu bade dilaksanakan itu kedah aya informasi tinulisna nyata dina wangun laporan kegiatan. Anu kadua nyaeta pikeun bahan pertanggungjawaban. Jadi saparantosna kegiatan dilaksanakan aya bukti tertulisna, aya sumber informasi tinulisna, eta bisa dijadikan salah sahiji bahan pertanggungjawaban yen memang kegiatan eta teh dilaksanakan sakumaha mestina. Nu katilu, alat pikeun pamimpin ngajalankan fungsi pengawasan. Nah, kedah aya laporan jadi supados aya eh, ya aya laporan misalnya ti panitia ke pemimpin supaya pemimpin bisa ngalanjalankeun fungsi pengawasan bilih atanapi boh dina kegiatan teh kurang naon atanapi eh, misalnya kegiatan teh kaleulewihi nah eh, bisa di naon teh bisa dibadamikeun tina hasil laporan kegiatan nu parantos disusun. Salajengna jadi dokumen pikeun bahan ulikan keur anu merlukeun. Nah, bisa jadi bahan eh, ulikan kanggo batur misalnya nu bade ngayakeun kegiatan eta jadi dasar. Jadi dasar ngayakeun kegiatan eta sapertos kumaha. Nu kaliman eta jadi sumber pengalaman keur batur. Nah, jadi supaya bahan pengalaman misalnya dina keuanganna, dina kegiatan kumaha. Jadi supaya batur teh tiasa ngenteng tina kagetan nu parantos ku urang dilaksanakeun. Eta fungsi manfaat laporan kegiatan. Nah, rupa-rupa laporan nyata ya tilu. Aya laporan kegiatan, aya laporan keuangan, sareng laporan jurnalistik. Struktur laporan kegiatan nyata ngawongku tilu, aya bubuka, eusi, sareng pamungkas. Dina bubuka, eusina nyata kasang tukang kegiatan, tapi latar belakang kegiatan itu dilaksanakan teh naon. Terus tujuanna kanggo naon. Dina eusi ngawongku tema apa judul, nah, judul kegiatan naon. Terus tempat, waktu kegiatan iraha, pamilon, jeung calagara saha, peserta sareng panitia saha, sareng pedaran hasil kegiatan aku. Hasil kegiatan nu para dilaksanakeun teh kumaha kada dipedar dina bagian eusi. Dina pamungkas nyata eusina kacendekan sarang-sarang. Itu struktur laporan kegiatan. Nah, panginten sakitu nu teh sakapihatur tepang deui dina lain kesempatan. Hapunten tina samudaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.